pemirsa SMTV masih sareng simkuring ya Sugiyarti. Tur tinangtos masih disarengan ku Pak Janjan. Nah Pak, iya di dia parantos aya tilu Bang Barongan. Terus terang Pak, ieu teh salor semua rada deg-degan. Margi nuju ali teh kantos di udang Bang Barongan. Sami gitu. Oh, Bapak oge kantos. Mohon mentak micinta sendiri teh resepna eta di udag-udag ku Bang Barongan gitu. Sasaha oge anu micinta sendiri anu kena ka sendiri pasti kawitna ti di udag-udag ku Bang Barongan. Tangtos da memang tina bentukna ge pikasieun gitu nya. Nah, ieu aya tilu Bang Barongan, Pak. Katawisna memang benten-benten. Mohon. Ieu teh kagungan Bapak? Mohon sadayana. Sadayana kagungan abdi, sadayana aya 11. Wah, Cuma 11. dibantuin ke dia tilu. Kanggo bentukna benten-benten, Pak? Benten-benten aya nu kembar 2 aya. Oh, gitu 11. Kanggo pangaosna ieu tangtos komo bernilai seni tinggi gitunya. Awis, Pak. Sabaraha hijina Pak ya di-spill. Anu tengah ieu namina Cumantaka. Oh, aya namanya. Mohon dinamian. Cumantaka. Mohon si Cumantaka ieu teh anu ngadamel teh Aasep. Aasep mana? Aasep ti Desa Rancakalong ti Seni Reak. Oke, sami ti lingkung Seni Reak. Seni Reak Lugay Gentra Pusaka Aasep. Oh, gitu. Kang Hargina mangga tiasa ka Asep engke. Bapak we, ke sabaraha supados pamirsa. Sabaraha atunya ieu teh. Ibu mina sewang-sewangan aruninga. Ieu teh upami telepat mah kapungkur teh 1 juta. Tuh geuning pamirsa, tangtos kan. Mohon. Wah, paminu itu saha namina. Aduh, meuni Anu ieu kalaresan teu acan dinamian. Tang ge ka teh nami anu saena saha tah Kang Bang Barongan ieu. Biar ada deg-degan nih ngalah. Ya Allah, Pak. Sieun. Ieu kulitna kulit embe. Asli kulit embe, rambutna oge rambut embe. Kambing. Embe. Gitu. Ieu teh aya buntutan. Sami ieu ge kulit. Buntutna asli. Mohon ti kulit embe. Masya Allah, pami ieu ngagaleunna di mana, Pak? Ieu ti Ujung Berung. Tebih Mohon. Bapak. Sabaraha pangaosna? Ieu langkung ti anu Cumantaka ieu. Nu teu acan namian teh nya. Mohon. Langkung awis. Langkung 500.000. Masya Allah. Mohon ayeuna nu ka 3. Tah eta namina. Ieu mah rupina rada ieu nya, rada geulis istrina diuntun Pak, aya untunan ge. Eta teh namina teh si Bang Barongan Abikama. Oh, nah Abikama. Artian tina Abikama teh panginten naonnya luas, jujur. Oh gitu. Mohon. Oh. Panjang upami dipedarkeun mah. Berarti dina kan ieu tangtos diangonya, tak can diango ge abdi mah terus ieu aduh deg-degan nih kan emang sieun teh. Berarti pas diango lagi benten-benten gerakanna, Pak. Benten-benten. Upami misalkan anu ieu sareng nu ieu benten. Ieu mah lebih ke aliran reak benjang. Kumaha eta teh? Anu susueurna ti daerah Cileunyi ka ditu ka Ujung Berung. Ka Bandungkeun nya gitu. Ka Bandungkeun. Seseueurna pasti Bang Barongan anu kana dieu. Terus upami ti Rancakalong, kapalih Rancakalongan, seseueurna pasti nu kieu anu biasa. Teu aya buntutan. Oh gitu. Gerakanna. Terus deui ieu teh nu spesialna tangtos kan tadi ge parantos ditonton ku sasarengan kitu nya. Aya formasi eta salah saya hiji kaunikan ti grup reak anu minton dinten ayeuna gitu nya. Nah, tah kitu geuning pamirsa, penasaran ieu pintonan salajengna sapertos kumaha urang tonton deui Pak. Mangga pamirsa wilujeng nyakseni.